domba tanpa siki kanjut sah teu dikurbankeun. Ieu ti kamari dina kolom komentar seueur pisan nu naroskeun Kang kumaha cenah kurban ku sato anu sanglir. Cek sim kuring teh sanglir teh naon? Eta cenah anu siki kanjutna teu aya hiji. Tong boroning anu siki kanjutna teu aya hiji anu ngahaja dipagas oge siki kanjutna dikabiri hukumna sah eta teh dianggo kurban. Ngan aya syarat anu dikabiri ngahaja manu dikereut lamun hasil tapak ngabirina. Naon hasil tapak ngabiri cing? Montok. Lamun dikabiri teh matak begang karah kakuru karah kajerdi gering maka eta mah hukumna teu sah. Ngan aya kieu ye pikeun sato anu diciptakeun tanpa siki kanjut hiji atawa dua. Dina kitab Minhajul Qawim halaman 148 jajaran kalima sebelah kanan aya bahasa kieu wala yu'asiru jeung teu napakan naon fawatu khosyatin lepotna atawa teu ayana siki kanjut wa qarnin jeung teu ayana tanduk li annahu layan kusulah ma karena saestuna itu fawatul khosyah sareng qarnin eta teh teu matak ngurangan kana daging balil khisau balik ta ari sato anu teu aya siki kanjutan yazidu justru bakal nambahan hu kana lahma tegasna kana daging jadi dagingna loba mun kambing anu teu aya siki kanjutan ngan wayukrahu goirul akron dimakruhkeun kurban ku kambing ku sato anu teu aya tandukan. Nah jadi alus nama anu aya tandukan tapi teu naon eta oge walaya duru kasrul korni kumaha anu peupeus tandukna cenah jadi asana mah aya rangaek ngan tandukna teh nyogok cenah kana dieu tuluy digurina tah walaya duru kasrul korni teu matak madarat peupeusna tanduk ilam ya'i bilahma ngan aya syarat lamun henteu nyacad kana daging tegesna si dombana henteu jadi begang ku peupeusna tanduk wa indamia bil kasri sanajan aya getih ku sabab peupeus jadi kieu keur domba anu peupeus anyaran tandukna eta teh cukup dianggo kurban sanajan ku peupeus teh aya getih syaratna henteu matak nyacad kana daging dombana henteu jadi begang lamun dombana anger montok moana naon sakitu tah mudah-mudahan manfaatnya tentang domba anu teu aya siki kanjutan.